Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata Aulia Firmansyah dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawacan. Hartina wawacan. Wawacan teh mangrupa carita anu didanding ditulis dina wangun puisi pupuh. Sejarah wawacan. Nurutkeun para ahli gelarna wawacan dina sastra Sunda teh lantaran pangaruhan tina sastra Jawa. Asupna kana sastra Sunda kira-kira dina mangsa kadua abad ka-19. Hartina Tatar Sunda diereh ku Karajaan Mataram Islam. Ayana di Mataram teh tara sakedeng balikna mawa watara adat Cahara di ditu ka Tatar Sunda. Salian ti eta teu seutik deui panggung urang Mataram anu ditempatkeun di urang. Eta kaayan teh beuki nguatan adat Cahara anyar para menak Sunda. Pangaruhan dina widang sastra urang Sunda mimiti wanoh kana guguritan jeung wawacan. Jeung aya struktur Sunda. Struktur wawacan. Struktur wawacan aya 3. Yang pertama manggala sastra atau alofon. Eta isinya sanduk-sanduk atawa menta widi kanu mahakawas jeung kakaruhan. Sastra menta pangampura kana kahengkeran nu nulis atawa nu nyusun. Yang kedua isi nyaeta pokok carita tina wawacan. Yang katilu panutup atau klofon perenahna dina tungtung carita minangka panutup. Isina titi mangsa ditiulis atawa disalin eta wawacan. Terus aya contoh-contoh unsur struktur wawacan dina manggala sastra yang nyaeta kasmaran kaulan muji ka Gusti Ajawa Jalla nu murah ka makhluk kabeh jeung muji utusnana kajeng Nabi Muhammad nyaeta nabi panutup miwah muji sahabatna wawacan rengganis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.